Allah, da Allah nu ngaganjarna. Bapak angkat ka pasar damel lain karena ibu lain. Lamun karena ibu dituntut capek tah ibadah damel nanti. Tapi lamun karena Allah angkat damel we moal capek. Ibu ngaulah anu janten saroge mang masakeun, mang ngepelkeun, mang nyiseuhkeun, capek tah teh? Capek. Da karena Allah. Lamun karena Allah mah moal anggap ibadah. Gusti abdi teh dipiwarang ku salira ngaulah anu janten saroge. Bade nyiseuh Gusti abdi teh karena Allah. Eta marukan nyiseuh teh lain ibadah. Caroge urang teh teu gaduhan pahala kade. Caroge urang teu gaduhan dosa. Urang teh ngarep-ngarep caroge da moal masihan pahala. Lamun urang ngarep ka Allah, ladang nyeuseul urang, ladang masak urang, ladang naon ngurus rumah tangga, ngurus murang kali urang. Eta lamun karena Allah, Allah dipasan ganjaran. Jadi ulah ngarep-ngarep ka caroge. Kumargi ku Allah teh dipiwarang urang takdim taat kana janten caroge, maka urang wajib taat. Taat teh ka caroge, taat ka Gusti Allah. Gitu. Sabab caroge urang mah teu gaduheun pahala jeung dosa. Ka Allah we ukur eta wajhinna. Amal urang teh karena Allah sanes karena haliah dunia. Dina salat teh sami